Kun puasa ayat 3 nomor kahiji niat tipeting deui niatna lailah likulli yaumin fil fardi unggal poe kudu diniatan peuting nu ngaran peuting ti guru datang ka pajar deuk jam sabaraha bae tah deuk jam sabaraha bae deuk iraha bae deuk keur kumaha bae pokona peuting niat jadi Zaid keur salat isya ingat bahwa isuk Ramadan niat di jero salat aya niat puasa cenah teu khusyuk atuh emang biasa ge teh ieu acak-acakan emangnya nama biasa ge ieu keur carita di jero salat ge teh ngomong ngadaguan imam nangel biasa babacaanana salat isya suratna teh kahfi insyaallah wah rahmat teh tilok sinari ieu di si imam maca surat kahfi horeng loba jelema asa loba jelema benyan mah surat tak kitu action lamun eueuh jelema masyaallah kul hudai tah ieu jada keur salat isya gadaguan imam lah dari galamun niat ada jero hate ka niat kalau puasa isuk udah waronto badon jadi babar niat eta sakadar sah angsa etik dak nawaitu sauma godan min Ramadan nawaitu as-sauma godan min Ramadan niat kaula as-sauma puasa godan isukan min Ramadan tina bulan Ramadan eta pangsa etikna akmalna sempurnana nawaitu shauma godin an adai fardhi syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala biasa sakali deui nawaitu shauma godin an adai fardhi syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala mantak dimatapkeun aya anu ribut gara-gara Ramadhani jeung Ramadhana datang ka lebaran teu nanya kunaon sih bongan sih Ramadhani di Ramadhana di cak aing Ramadhana itu kunaon masalah kos kitu bae ribut eueuh masalah tah urusan maca atuh grammar lah atuh maca make Ramadhani bulan Ramadhana bulan Ramadhanu lo sia daek mah Ramadan kene tah mah atuh ai riweuh geus bae atuh ulah make baris Ramadan ngeunaheun ka sia Ramadan Ramadan daun eta Ramadan pan teu dijabaran beusi ribut Ramadan aing ari cek tukang ngaji mah babari nawaitu lamun ditarkib ku tukang narkib mun ngaji amil babari nawai fi'il tu mamni do mamara pajari fa'il soma jadi mapulna kudrasuna pansabna soma patadzir soma mudab godim do punai kudu jalamatna kasoja an huruf jet ada yang majul kudu jalamatna kasoja ada yang mudab padi mudab punai kudu jam zakal padi mudab ramadhani kudu mudab punai kudu jam zakal ramadhani mudab hadhihi mudab pun ilaih teu mantak kudu mondok de tangeunaheun sia aing ngomong kos kitu pasieun teu mondok mah naon tah sih hese teu mondok mah narkib kos itu ngaranna. Nah, lamun di kulon, lamun di wetan mah ngaranna ngarab. Nawaitu pilun wa fa'ilun terus. Sarua narkib ngan disundakeun aya ngarab diarabkeun. Sia mah Sunda teu bisa, Arab teu bisa. Ye, tak teh rugi jelema teu masantren teh rugi. Batak atuh ulah dimasalahkeun ka mah kos kitu malah urang senyum-senyum bae geus atuh sabodo sia teh mah lamun kieu mah ye nawaitu bongan ribut lah sia Ramadhani jeung Ramadhana aing mah ganti mah tuh nawaitu sumagodin an adai perdi Sya'bana hadis sama bongan ribut bae tah eta dimasalahkeun lah tah nah Zaid keur salat niat jadi
mantas niat keur wiridan niat mantas wiridan mantas salat niat keur wiridan jadi cenah kieu ingat beusi kabablasan aing ieu kasubuhan maningan bari nangkarak bae biasana mah maca bismillah 20 hiji ieu mah lain langsung niat ben nawaitu Ramadan ana deui barisan Ramadan halisan lillahi taala Allahu akbar pohoan make Allahu akbar sagala cak pamajikan pan make Allahu akbar kan aya lillahi taala urang ge salat lillahi taala Allahu akbar wah ieu salaki jadi kieu cak kita ieu ngaji di mana Kak lain ngaji nang pikiran sorangan mantak ge Kak kudu ngaji ulah sa Allahu akbar aing mah muji cak keneh emang teu meunang muji Allahu akbar sia nu salah kitu lok dek salahkeun goblok jadi bae jadi ngala wudu tas ngala wudu aturan ngadoa maca doa maca Allahumma ja'al min tawabin gimana niat jadi bae keur dahar jadi bae tak keur dahar kumaha penting-penting bae deuk kumaha bae keur ngobrol niat teh lah jadi bae ya keur kumaha bae jadi nah pas penting nyana naekan pamajikan biasanya sono waduh jima atuh mantep jasa geus cek ngene ieu urang bebeklan neng bebeklan sakumaha deuk ka mana bebeklan atuh geus biasa inget jana pas deuk kaluar cai mani inget can niat dibarengkeun cak pamajikan ngabetan awat nggak bareng gua teh jadi bae ya Allah babari ya nu pentingan niat kumaha lamun niat sabulaneun nawaitu shauma syahri kullih menurut mazhab Syafi'i nu jadi ngan poe eta doang berikutna henteu tapi cek mazhab Hanafi urang niat sabulaneun jadi hendak sok dibaca ku urang dua-duanana walaupun terjadi jangan sok tapi tetap baik mazhab Syafi'i mah terjadi kudu unggal beuti di mana dalilna eta Imam Syafi'i cak Kangjeng Nabi malam yubayyiti syiyam qabla al-fajri fala syiyamalah jelema anu henteu metingkeun puasa teu metingkeun niat puasa nemeh fajar fala syamalah teu direken puasana teu sah puasana nomor kahiji niat nomor kadua tarku muftirin ninggalkeun nu ngabatalkeun ngajauhan nu ngabatalkeun ulah ngalaksanakeun nu ngabatalkeun zakiron tur eling mukhtaron karep dewek guero jahilin mazhur lain bodoh makdzur zain puasa kemudian nyana buka ingat batal puasa sebab ngalaksanakeun nu ngabatalkeun tur eling jangan kumaha mun poho kumaha teu batal puasa Zain pegawai pabrik karyawan jam 12 gegeran bae ka imah istirahat nunggeus biasa setiap jam 12 nyana sok dahar ieu poho sugan teh lain bulan Ramadan langsung bae nyana mukakeun turub saja ya Allah jengkol ngora jeung lauk gabus siem aya sambal aya tauco poho ya oh dahar bak eta dahar ku nikmat teuing beak 3 piring masyaallah aju jengkolna beak 1 kilo mal wah aju nginum samuk gede teh lak beres nginum ngarokok deui
tenang we tenang beres ngarokok selesai nyana inget Masya Allah aing keur puasa ya Allah ya Rabb ya Allah ya Rabb nyana kikituan bae teh ya Allah ya Rabb poho Gusti abdi poho nya kumaha ieu geus tinggal muji bae alhamdulillah ya Rabbil ngadoa ka Allah mudah-mudahan isu poho deui Gusti teu batal teu naon teu batal ya Allah ya Rabb atawa panganten anyar pas bulan Ramadan nyana asup ka kamar kabeneran pamajikanana teu make calana nyingkab ya Allah eta kan nyingkab kitu teh lain sakadar nyingkab lamun di manaan ku ahli munazarah mah eta teh sarua jeung ngawean sini jadi urang lamun ku ahli munazarah mah geus kanyahoan awewe geus teu make kutang eta teh ngajakan geus nyaho tah awewe geus teu make calana geus berarti eta teh ngajakan yuk sarua jeung kitu geus ulah hese-hese tapi lamun awewe mah rapih kene malah teu nyisiran haju kutangna ge kenceng haju calanana ge kenceng teh sarua jeung embungeun nya teh ulah dipaksa enggak, berarti aya uzurnya nanti ya. Naon uzurnya teh diberi duit. Ieu Ki Zaid asup ka kamar pamajikanana teu make calana. Wow, Masya Allah. Atuh pohoan nyana datang diporosotkeun bae calana nu langsung main nangkub di dinya. Itu nangkara, ieu nangkub atuh mah jeung. Beres cak pemajikan kamar iki bulan Ramadan Masya Allah jaheul ini kunaon teu ngabejan poho puguku lagi sarua bae atuh kakak ge sarua poho atuh ning di kunaon teu make calana atuh kakak deui kunaon muka deui geus lah ulah dibasalahkeun cek kira teh urang ngadoa ayo geus pamajikanna di tukang ngadoa salakina di hareup ya Allah ya Rabbi mudah-mudahan bae isu poho deui masalah cak Kangjeng Nabi ge poho mah masalah eta merupakan pemberian ti Gusti Allah Subhanahu wa taala hiji ngajauhan tina nomor kedua ngahiji niat kadua ngajauhan ti nu ngabatalkeun tur eling bari mukhtar karep dewek ulah dipaksa lamun dipaksa terjadi kajen kukumaha ge dipaksa mah Zaid dipaksa ti tadahar aya dua algojo nyekalan nyana lamun teu daek dahar dibacok ku nyana sedengkeun nyana mah bener-bener lamun cek nyana bacok-bacok bae teu algojo atuh dahar dipaksa nyana teh dahar teh dipaksa batal ngan kuduna dihuapan lamun nyokot kitu mah pangkarep panjang berarti kan aya ikhtiar dahar sia bagedar mun teu dahar ku aing sia di pedang sia hedar cicing bae jangan cokot ke calangap gayem jadi lamun masih kena ngagayem nah teu dititah mah lamun teu digayem sia ku aing sia hayo gayem tah nyana teu make gayem calangap ayo terusan aju ngagayem sorangan da bisa menta deui kan lagi dong ulah ya kudu terus bae dijajelan okos dipaksa titah ngajima ngazirahan atau ngajima dipaksa bulan puasa ayo sia ngajima jeung pamajikan sia misalnya ayo sia tuh mu ayo lamun teh tembak sia koy geus dikeu ge beusi sia teu percaya ka luhur tuh jija bener tama pistol goreng juga aing pestolan ayo sia tuh aya keneh dibuka ku jana tuh aya naon gara-garana pelorna tuh ya aya 12 kali emang sabaraha eusina atuh teh nyaho urang mah tilok make pel kira-kira 12 luat teuy atuh pokona ka kitu bae lah tembak sia koy ayo
eta lamun langsungnya merosotkeun calana batal. Kudu itu merosotkeun pemajikan ge kudu itu. Langsung kudu diadukeun ku itu det. Asal diendet-endet we ku sorangan batal. Berarti kan ngahajat mah tuh. Teu meunang diendet-endet. Jadi kudu cicing we geus ieu mah janang batur ieu dipaksa. Lamun cek jana teh goyang sia, teu dae goyang, mun digoyangkeun tak kieu set karak. Lamun nyana haju goyang sorangan mah batal. Eta teh beres teh bagus kitu mah. Ngaranna arang ngarasakeun nyanana. Ieu dipaksa mah kos kitu teh batal. Tur ulah bodo ma'dzur. Bodo ma'dzur mah okos jelebak ka karak asup Islam mualaf. Karak asup Islam kan teu nyaho sugan teh puasa teh meunang dahar. Pajarnya nama puasa teh teu meunang ge dahar ngawuduk mah meunang kitu misalna. Horeng dahar teu meunang ngawuduk mah meunang nyana ngawuduk isu-isu. Atawa kieu pada prinsipna teu meunang dahar teu meunang ngawuduk tapi ai ngopi mah meunang. Nyana ngopi bae. Koh. Engko lagi saya udah malap atuh. Iya. Lu kenapa itu ngopi? Emang kenapa? Kan lagi puasa ini mau bulan Ramadan. Ya, nggak boleh juga makan. Nggak boleh juga makan. Wuduk nggak boleh. Kupat nggak boleh. Kalau ngopi mau boleh. Wah, singgo bro, brengsek singgo. Eta jana memang can ngaji kakara ge. 2 poe di ka puasa nya teh asup Islam, can kang sungkung sing ngaji, ngadengekeun ngaji henteu, nu ngabejaan eueuh. Eta teh nyana ngaranna bodo ma'dzur sebab karak asup Islam. Bodo ma'dzur. Dihampura. Dengan gitu, Pak. Zaid. Sia isu-isu kopi. Emang kurang gitu. Teu meunang. Sia di sugan aing meunang. Emang sia bu alap teh itu aing bapak aing haji, ma aing haji. Sia aing hampir munggah haji. Padahal sia itu kopi bae sugan teh mah meunang ngopi mah. Teu ma'dzur jana mah lantaran keturunanna ge Islam. Cicing di Indonesia, di kampung, di kota di Indonesia mah informasi loba aja Ustad Ambalaya di urang mah pan. Nu lain ustad ge ngaku ustad di urang mah. Atuh segala pelawak ngaku kiai, penyanyi ngaku kiai, kurang kumaha. Geus alhamdulillah bae sakituna mah geus pokona mah hayuh bae geus salila nyana darek ngaku mah. Tanggung jawab di akhirat mah dosa bodoh. Kumanya bae kan ieu mah kiai teh Ambalaya asal bulan Ramadan mah muncul kiai-kiai. Di TV nu lain kiai cara di kiai bae terus bae masalah. Nu bermasalah mah di akhirat. Tah ieu kuari nyana teu nyaho kana bag-bagan puasa padahal mah nyana mah lain mualaf atuh teu ma'dzur. Atau di luhur gunung di kutub. Tapi kuari nyaritakeun kutub hese sebab di kutub ge informasi geus loba jasa kuari. Kutub mana atuh kuari nu informasi. Nah, kos gitulah. Kumaha lamun Ki Zaid ngasupkeun barangna lain kanu hareup tapi ka jalan tukang. Ceknya ieu mah teu meureun teu batal aya kanu tukang mah. Diasupkeun bae ka tukang. Ka bool. LGBT ieu mah. Nah, lamun Ki Zaid ngasupkeun ka dubur atuh batal bae sarua bae. Kumaha lamun duburna diasupan kayu, nah naonannya? Atuh da naonan segala asupan kayu segala naon, teu bareres. Kemudian kujada dikaluarkeun badal fajri, kayu ieu mah kayu. Lamun Zaid ngasupkeun kayu kana duburna, kemudian biasa datang ke subuh puasa dikaluarkeun badal fajri sabada fajar sabada subuh dikaluarkeun kayu tina boolna lam yuftir teu batal kos kitu mah dan lain-lain sebagainya jaranglah teu kudu dibahas. Nomor katiluna
wasaimun nu puasana. Jadi rukun nu puasana. Ayo nu puasa teh kumaha ngalaksanakeunana. Wa yajibu ma'al qada'i lisawm al kafaratul uzma. Aya jelema nya wajib qada nya wajib bayar kafaratul uzma. Kafaratul uzma teh itqu raqabatin mu'minatin salimatin anaibin yukhillu bil amal. Ngamerdekakeun budak amat abid. Eueuh kuari mah di dunia perbudakan peramatan. Tapi hukumna aya itqu raqabatin kafaratul uzma wa ta'zir. Namun abidna kumaha? Ieu shaum syahrain mutatabi'ain. Puasa 2 bulan berturut-turut. Namun teu bisa keneh bae. Yat'amu sittina miskinan. Mere ka 60 miskin. Saya alaman afsada shaumahu fi ramadan yauman kamilan bijima'in tamin athimin bihi lis-shaum. Zaid bulan puasa ngajima pamajikanana rusak puasana. Beda jeung dahar. Zaid di bulan Ramadan dahar sakadar qada doang engkena teu wajib kafarat. Tapi lamun jima mah nya wajib qada nya wajib kafarat. Masyaallah, masyaallah. Zaid bulan puasa ngajima pamajikanana inget ieu teh bulan puasa ngahaja we ieu mah teu diawali ku nginum ku dahar langsung jima bae di samping doraka jimana padahal pamajikan nu tadina haram ku sebab akad nikah jadi halal tapi di bulan Ramadan berang ieu nyana teh haram jima jeung pamajikan dilaksanakeun bae nya doraka nya rusak puasana nya wajib qada jeung kafaratul uzma. Entek sing ada ta bulan puasa mah lamun deuk ti peuting bae 4 kali 5 kali los teu masalah peuting mah ti peuting mah puasa beurang mah ulah beurang masih ada. Lamun aya jelema berang di bulan Ramadan ngajima pamajikanana ingat lain bo. Jadi awali ku dahar ku nginum atau ku barang dahar nu sejen langsung majima. Nah ieu rusak puasana di samping rusak puasana doraka di samping doraka wajib kafaratul uzma yakni meuli budak anu salamet tina cacan diperdekakeun. Wawa cenah budak kuari mah puasa berturut-turut 2 bulan. Waduh cenah teu teu kuat. Ya ta'amu sittina miskin. Mere ka miskin 60 miskin saurangna saleter jadi 60 eta. Ieu mah inget ka dongeng sahabat. Aya jelema datang ka Kangjeng Nabi bari ngalengis halaktu. Mencek kurang cilaka. Cek Kangjeng Nabi Mazali. Kunaon bade? Cilaka-cilakaan kunaon? Kula aduh ngawiko cek teh. Ngawiko. Ngawiko teh ngaji mah pamajikan. Cek Kangjeng Nabi kade. Ai ngaji mah pamajikan di bulan Ramadan mangga ulah hese-hese ku ari mah meuli amat bae nya anu salamet amatna ulah nu cacat perdekakeun. Tuan, atuh tah mah lain beulieun model kula, ai amat mah jutaan. Oh, ane mah teu boga geus bae. Puasa bae atuh 2 bulan berturut-turutnya. Geus beres geus kitu niat kaparat. Tuan ngaranna atuh kudu ieu nu sabulan jebol. Atuh mah 2 bulan berturut-turut. Kula mah gede salah tuan cenah teh. Mal buat ai teu kuat bang geus bae atuh mere 60 miskin, samiskina saleter jadi 60 liter. Ngaranna jelema aya. Cak Kangjeng Nabi jeuh. Kudu teu toboga cek jana teh kudu 60 mah. Cici be Kangjeng Nabi teh. Teu kebal aya nu mawakeun.
sahabat Ansor kadinya bungkusan. Tentuan. Nah, tungguan. Dibawa ka dia tah. Ieu bae ya bagikeun ka fakir miskin ya. Bagikeun ka miskin ya. Bungkusan kurma gede karanjang kitu tah. Ieu. Tuan, dibagikeun ka sa? Atuh ka miskin. Hampura tuan eueuh nu leuwih miskin di dieu tiwal ti kula. Atuh geus bae dalahar ku maraneh kabeh jeung pamajikan siaga kabeh. Kayak itu dibawa ku nyana ka ditu. Di dahar ku nyana jeung pamajikanana geus beres. Tah jadi hukum artina eta izkoro batin dititah ku Kangjeng Nabi. Ku ari badi urang puasa 2 bulan. Nah, puasa 2 bulan berturut-turut berat, ya otomatis berarti mere it'amu sittin 60 miskin. Kos gitulah. Namun bulan puasa jima kontak sing hade de bulan puasa kudu dijaga-jaga. Masya Allah. Mangkaning di bulan puasa teh sok loba jasa gogodan sing hade. Hiji. Nomor kedua nya wajib qada, nya wajib imsak. Nya wajib qada, nya wajib imsak. Imsak teh teu meunang dilanjut barang dahar. Mun dilanjut doraka. Nomor kahiji fi Ramadan la fi ghairihi ala mutadin bi fitri di bulan Ramadan ngahaja buka eta wajib qada tur wajib imsak matas daharna wajib imsak teu meunang dilanjut nya wajib qada nya wajib imsak qada na wajib engke imsak na harita. Merdua la tarikin niat lailan fil fardi peutingna pohoan teu niat pohon peuting teu niat teu jadikan puasana sakali deui ieu sering terjadi peutingna teu niat berarti kan teu puasa wajib qada nyana ti mimiti bulan Syawal terus wajib qada irha bae aya waktuna maksudna. Nah eta teh wajib qada di samping wajib qada haritana teu meunang teu puasa salajan gara teu puasa teu meunang dahar. Zaid peutingna teu niat wajib qada berarti engkena eta poe etana teu meunang dahar teu meunang nginum teu meunang ngarokok imsak bae kos du puasa. Tuh. Nomor katilu alaman tasahara dzanan bi baqalail fabanakhila. Jelema sahur disangka masih kene peuting maka ternyata horenganan geus berang nyana hudang barang neuleuh hudang jamna jam 3 ken mantap ya kedah begitu dah beres kacai bara keur ngarokok nyana kaluar nungguan subuh kotok kok aing puyeng si kotok biasana kieu mah jang geus subuh macam kira teh aing nungguan subuh ieu bari ngarokok kene nya. Kok. Ji. Ieu biasana iman kos mah isuk-isuk. Bareng neuleuh ji. Ieu kita tadi goblok jam-jam 3 bae deui. Teu roba-roba horenganan isdet jemna. Pae hore jemna ya Allah. Bareng nanyakeun wae ieu jam sabaraha? Jam 6. Masyaallah. Berarti nyana tadi sahur teh sekitar jam 5:30. Jana sahur disangka ku jana peuting poe eta jana wajib bae imsak kos tu puasa bari wajib qada antak sing ade ini nya urang sahur ya bismillahirrahmanirrahim kakarak menang 3 huap sangu aya keneh di dieu dina sungut kemudian aya anu adzan Allahu akbar wajib dilepehkeun kekemuk geus sah tapi lamun ieu disungut pasut Allahu akbar ditereuy klek aduh teu jadi teh puasana tah teu jadi teh puasana eta mah tah eta wajib qada poe eta imsak sarua jima nyana imsak nyana teh manteu sahur teh lumayan keneh waktu ieu lah setengah jam bae mah jima jeung pamajikanana. Nah biasanya kan aya tarhim heula nyana aya aba-aba aya tarhim heula mah
ngeunaheun ieu mah eueuh tarhim tenang-tenang bae set begitu kadenge lain tarhim endahan azan Allahu akbar nya keur kagok jasa teh kudu langsung bae dicabut buriang badina kudu geus lamun pas azan haju ditendetkeun batal terjadi misalnya eta nah eta teh nya wajib qada nya wajib imsak poe eta ya Allah nomor kaopat man aftarazanul ghurub jelema buka boga sangka geus magrib padahal encan kebenaran mendung biasana lalai teh zaman baheula masal keluar bae magrib baheula bisa dipercaya lalai bae bisa dipercaya kuari mah boro-boro lalai jelema bisa dipercaya lalai teh jadi ukuran kula asal isuk-isuk asal dek buka bae titah lumpat heula ku almarhum abah lumpat keluar aya naon Pak deuleu lalai geus keluar jangan kula nungguan we kieu tah di kaso teh pan kasona awi banget asal geus kaluar we set we laporan geus bah geus tong eta bisa gitu eta bisa kos kitu eta hiji mangsa mah santri ngojok-ngojok tah sia eta santri aya bae asal kula keluar besok ngeuleuh lalai ku jadi ojok-ojok laporan bah geus bah kek ieu mah lain deui bahaya aya santri teu beres ya bener bae mau pangitiknya nah emang santri mah kos gitu santri mah di pondok teh tilok beres santri mah tilok beres tapi asal geus balik bae ka imah jare di kiai heran tah santri eta heran itu mah kula sok didongengkeun bae teh santri ke holil teh anu maling gedang teh atuh panceknya aing beuteung aing lapar lah maling gedang kiai dihareupeun di mana deui wah gua daik asa-asak ya wah laporkeun ku lurah pondok aya nu maling gedang saha cipulan panggil ku Ki Holil panggil gedang bawa sini bawa carekan ku nya nolong gedang kamu nolong paya kamu lain gedang paya aduh Ki Holil pohoan habisin sama kamu. Habisin. Belah, dibelah. Habisin. Jangan ada yang tertinggal. Semua bijinya juga makan. Waduh, artinya ilag. Waduh, dibari ceringnya diusir deh. Pulang kamu. Pulangnya. Datang ka imah nyeun pondok, santrina breg loba jasa. Wow, kacaritakeun loba jasa. Santrina loba terus barisa ngaji, nyana kadinya ka Ki Holil na ge ngabagjakeun biasa masalah teh. Santri-santri nu nyahoeun teh apa neuleukeun bae. Wih si eta teh maling gedang. Jadi kiai. Masya Allah. Geus sataun teh ka 2 tahun tah santri nu nyahoeun teh ka 2 tahun maling aing ge lah cenah teh. Aing ngajan kumaha ge jadi kiai asal maling gedang jadi kiai cek nya maling gedang laporkeun deui biasa ku lurahna Pak Kiai ya ada santri nyolong paya lagi biarin aja lah nya ngarep-ngarep dibawa ku nya tuh bawa gitu tuh laporkeun deui ku nu saurang yai ada yang nyolong paya biarin aja kalau mau malah udah biarin nya ngarep-ngarep dipanggil henteu bae sia aja sih aing mah teh dipanggil-panggil ya bebeja deh. Yai saya nyolong. Ya kalau mau ambilin sebuah dah. Wah. Malah mah kalau bisa lu udah semua orang. Tahu nggak orang lu? Udah ambil semua ya. Besok mau ngebesan Pak Yai. Wah, ceknya lain mah. Cilaka ya, lain deui urusanana. Tuh. Korenganan nu pertama mah Ki Holil geus deuleu di Lauhil Mahfuz ieu budak teh bakal jadi pikiai eta dibere gedang teh seakan-akan putuh nu mantap siki-sikina titah dibeakeun ulah dibikeun ka sasaha ka maneh kabeh orang keur nurunkeun ilmu
tuh mantap lamun aya kiai mere dahareun geus langsung leg-leg bae putuh ya maka jangan hukum lagi ngan syaratna teu meunang menta nama yai minta putuh ya batal kos gitu mah teu meunang coba kiai ge teu sabere-berena tuh di dieu baheula ya di dieu santri teh santri kitu belet biasa ngajina teh tidak bisa-bisa kebeneran aya lauk di masjid aya lauk langsung diteri we kujar betik letik eta langsung bisa ngaji langsung iya santri di dieu zaman abah langsung bisa ngaji terus nyana soroganan rapi dan lain aja kita balik boga santri biasa boga santri masya Allah tak uang mantak besi urang manggil lauk sigadet putuh eta iya tuh moal kiprawira teh barang ditinggalkeun ku bapana nyana kakarak umur 15 tahun kakana umur 16 tahun ararisin cek nyana bapak urang kiai urang teh jadi kiai lah urang ka Mekah bae ka Mekah nyilip maksudna nyilip teh mah ka Mekah lantaran isin tadi no urut loba santri aja santri nyilip bae ka Mekah maksudna dagang we biasa kuli di Mekah ngan mikiran bae teh prawira mah ya dengan gaya aing masyaallah kieu bae mah atuh isin ke balik toap sering jasa toap bareng kacaritakeun satahun 2 tahun tah keur toap tengah peuting jam 3 aya nu kasep mere roti kakakana hiji kanyana hiji itu we dah nu kakana teh tah jang sia belos sakana teh aing mah teu hayang di dahar ki prawira duana tok Masya Allah ti harita muka kitab kabaca kabeh naon bae bisa kak kula jadi bisa ngaji bener sia gara-gara roti jakena teh jadi kula bisa ngaji je roti aing hiji eta berarti ilmu aing ka sia jakena teh tah mantap besi aya roti geus sikat horeg teh malaikat mere ilmu melalui roti putuh ngaranna sing hade tah lamun penting-penting mun keur ngawirid naon bae aya roti geus sing hade ayalah santri di dieu nu Badung moal dibejakeun santrina sebab kuarina hirup kene si santri cicingna di Bekasi kuari santri di dieu santri abah kuari hirup kene boga santri kuari sok ceramah di Bekasi nah Bekasina deket ke Bogor ka dieu nyana boga santri biasa eta keur Badungna di dieu kulantaran abah nyurah putuh aya santri manggil lauk ditereu ya bisa ngaji nyana neangan lauk betok atuh Badung ngaranna ge kuari ge Badung ge nyana mah geus jadi kiai ge ngan bisa ngaji aja dicolok pan baheula mah lain listrik lampu tempel teh kapan aya ieu tah ramohongan tara mohongna kunyana dikitukeun ka lauk lauk atah di ramohongan pan kos asak masa asak ayalah di dieu ngaranna moal dibejakeun hirup kene kuari boga santri deui ngan rada boga sakolahan tan hiji mah aya sakolahan MI lah cara kurang mah tapi nyantri biasa hirup kene moal dibejakeun ngaranna nyana geus sok ngaji seribu moal salah nyana ieu lalakon keur carita di darieuna bararadung jasa teh santri kuari hirup kene boga santri setik ngan boga sakolahan tah nu diberekna puputuhan nyana sok ngawirid bae kitu maca sholawat tipe-tipe pan baheula mah bilik ti beurang kene ku nyana geus di bolongan geus keur ngawirid lampu diletikeun ngawiri lampu letik pan aya lampu tempel mungkin ayeuna bisa letik asal asinar we diragakeun ku nyana di luhur blek we ka handap langsung ditubruk di dahar ajana seseureun mah kalah kucing garong mah lu kata tolol teh coba Ismail saminggu nyana bebeja gua dapat putu tapi gua enggak bisa ngaji sekian atuh biasanya dapat putu mah kan gampang kok ini mah ngomongna Melayu dua nana ge kok enggak bisa ngaji gua kata dia ini padahal putunya gede segini diareupeun nyana seserian bae untung enggak ada kucing lu di situ
goblok teh betul mah. Atuh teu bisa ngaji jata mah tinu Badung. Lain putuh tah mah kos kitu. Batak sih ada tah. Urang teh apa putuh ti malaikat atau Kangjeng Nabi Qadir atau ti babaturan urang sih ada. Emang babaturan blow on jasa ye. Eta kos kitu baheula mah segala popocongan segala naon. Bener eta. Baheula mah sangar kan di dieu teh sangar. Warung nak kebelah itu. Aya santri keur ka warung malam Jumat kan marhaba. Biasana marhaba santri ka warung, ganyawan kunyana ka warung. Aing popocongan beurangna aya nu maot. Wow, eta santri balik ti warung teh. Potong. Sieun eta. Nya leumpat di dinya kene potong. Masyaallah eta nya kanta. Si ieu anu nyingsieunan teh nyingsieunan. Balik kan ke pondok, di pondok aya pocong. Di gang teh pan pondok ke gang gitu tah, aya pocong. Ya. Jangan suka nakut-nakutin gua lo. Gol. Epak beneran koclok. Lu yang bener lo. Lu mah kayaknya pocong beneran. Eta kuari kula ngan eta maot tah nu eta bata nu ngamanggih pocong geus maot keur can maot tah kula sok asal ka pagi bejengnya rame aja serta ngobrol nu mantak rame nyin popoconganna jeung kula jadi eta kan manggih pocong namanya na sorangan jak kula maju karunya nu balik di warung teh bohong lain pocong bohong kula mah karunya barang nuleun nya lumpat di dinya bae. Ye, kasih saya jelema ieu. Aja kukula di kitu teu bohong teh. Oh, karak reda. Kula mah tetep bertanggung jawab. Si itu na lumpat tah ka ditu ka pondok deui aya gang pondokna teh belah di pondok make gang tengah-tengah. Ternyata ka dieu aya pocong di tengah sana. Wah, jangan suka gitu lu ah. Allah. Kareng pocong beneran. Atuh kula kadinya ngagoler nyana. Eta lalakon baheula kos kitu. Sangar di dieu sangar. Guys, mun dicaritakeun di dieu sangar lain lalagan. Putuh loba, jujin loba, kemudian kuntilanak loba di dieu. Loba. Nah, ieu lamun aya jelema buka disangka kunyana geus magrib ternyata encan maka wajib imsak begitu nyaho wajib imsak tetap wajib qada lalawara. Nomor kalima laman banalahu yaum salasina Sya'ban nyata kanyana bahwa eta teh tanggal 30 bulan Sya'ban annahu min Ramadan nyana can puasa padahal eta teh geus Ramadan lantaran geus aya ruyat atawa jelas-jelasan Ramadan nyana encan puasa wajib qada dan matak geus teu kudu dipermasalahkeun nya lantaran naon diurang kungsi debat adu masalah mendingan sukut mentok loba nu nanya ka gol cicing geus sabodo nyararana bae sabodanya sebab naon ieu bakal rame lamun dibahas padahal aya bababna aya tek-tekna haju nyalahkeun ka dieu kula ngadege bae nu nyalahkeun ge antep geus kitu teu bagus ieu tungtungna puasa urang lain menang ganjaran ujung-ujungna urang teh dibendu ku Gusti Allah maka teu pernah mere jawaban sonojon loba nu kieu diantep padahal nu dibaca ku kula sapina amanat ya Abah lamun endeu puasa sapinah bae atau riyad eta bae ge eta mah Abah ge lamun endeu puasa teh mun teu sapinah riyad entek digonta-ganti tahun kamari riyad ke tahun ieu sapinah ke tahun berikutna riyad deui ke sapinah deui sapinah ndeu kurang kumaha deui ngabahas di sapinah bocana leutik teuing kumaha bacaan ku sia sapinah beuh masyaallah geus cukup lamun urang ngaji di lembur ku sapinah bae geus cukup biasa aya sapinah ieu nu dibaca teh eta sadisu alaman sabaqahu maul madmadah
min madatin wastinsyaq. Urang puasa kemudian urang teh kekemur terlalu teuing lek we ka jero atawa nging srek kana irung kemudian kaisep ka jero batal puasana wajib qada ngan poe eta imsak. Yabtulu shaum bidatin batal puasa ku sebab murtad naudzubillah min dzalik zaid puasa murtad batal. Wahidin head sarwiti puasa berbayat batal. Wanipasin nipas sarwiti puasa nipas batal. Awiladatin wilada batal. Jununin edan batal. Sanajan cuma sedetik 2 detik semenit edan batal baik. Biigmain jeung ayan batal. Sakarit mabok nu ngahaja-haja mabokna batal puasana. Terakhir aya anu wajib batalna dilanjut doraka kama fil haid. Jelema head wajib ngabatalkeun puasana ketika nyana ngalanjutkeun haram. Nu head teu meunang puasa haram puasana wajib buka. Nipas gitu kan. Aya nu jaiz nu sekadar menang doang kama fil musafir wal marid. Jelema berangkat ti dieu ka Surabaya rusos doang aya kamenangan dek buka mangga dek teu ge mangga keur carita buka mangga bae kitu kene nu gering teu terlalu parah tapi ieu mun dilanjutkeun bisa marat bisa ngajeroan ieu gering dek langsung bae puasa dek buka mangga bae. Aya nu diharamkeun seperti jelema boga kodoaneun 5 poe taun kamari boga kodoaneun 5 poe can kaburu ka kodoan inget-inget ieu kuari aduh 5 poe deui pas Ramadan kodo nyana eta wah haram dibatalkeun sebab lamun dibatalkeun ka ditu ngaluncat ka sawal haram nyana ngabatalkeunana tuh. Selanjutnya yang wajib qada jeung fidyah duaan nya wajib qada nya wajib fidyah ieu tengetkeun ieu sok kaliru bae jelema nya wajib qada nya wajib fidyah 2 macem hiji buka ku gara-gara nulungan batur rempan ka batur contoh leutikna nyusuan awewe nyusuan karunya ka anak geus jana teh teu puasa sebab mun puasa anakna orok keneh bukalah nyana masalah karena demi anak berarti bukana karunya ka anak rempan ka anak beusi anak teu sehat ku deudeuh-deudeuhna ka anak ieu awewe buka puasana masalah ngan engke nya wajib qada nya wajib fidyah qada wajib puasa fidyahna wajib atawa urang keur puasa aya jelema naik tangkal kalapa kemudian naik tangkal kalapa teu bisa turun aya jelema bisa naik teu bisa turun naik tulungan naik turun teu bisa aya tadi naik bisa ih sia mah ongkos kabayan tadi sia naik mah bisa turun teu bisa masyaallah ge kabayan mah kumitohana titah ngisambung kebayang, saya lintas ngising, ngisang, tiris, bau, tetap embung, goblok sia, ayo kenapa ada gimana sia, tuh ngisang, embung, tiris, nggak saya tinggalkan kumitohana, itu kebal, nyana teh ngojay, kebayang, saya kenaon, ngojay, silem, tuh ngisang, embung, tiris, tolong deh coba. Aing silem daek aing ngisang embung cak kena tiris teh eta kabayan bloblon
di urang teh aya tokoh kabayan eta di parahyangan mah lamun urang nyaritakeun kabayan sagilak-sagilakna yang seri bae kabayan lamun di Baghdad mah Abu Nawas wali di urang mah kabayan nyaho wali lain nu jelas pikasirieun be kabayan mah geus eta be non gara tuh menta ragaji bah kula menta ragaji jeung naon nuar tangkal kayu emang naon nyeun tihang jeung imah aya kadaek sia kabayan cek mitohan aya kos kitu mah dah tah golokna tah ragajina alhamdulillah cek jeung teh kabayan tuar kunyana we brek diragaji kunyana pas dirimbas karimbas jang tihang teh geus tareh jadi karimbas tak waduh mal beres cenah ieu mah ieu tuh karimbas kieu mah teu bagus ieu mah tihang kieu mah idenya na datang mending dijieun halu cekna halu atuh dibagusan kunyana halu teh geus tere foto geus tere jadi potong ya Allah mendingan dijieun paranti dahar teh centong cekna cek dijieun centong geus tere anggeus deui kapapas keneh bae masyaallah ceknya na isi naon mendingan pakai nyehil lah dijieun pakai nyehil teh sagede lah sagede cehil kieu bae keur nyehil mitohana datang wan bayan mana tihang teh ya tihang eta kabayan tolol jasa pantah tinggal mitohana goblok tolol sia tangkal kayu sok itu badena jadi segede gitu bagus segede jadi kene alhamdulillah eta si kabayan geus kitu di urang ge loba anu dimodalan ku mitoha jutaan alhamdulillah mana kauntungan sia alhamdulillah abah duit sabaraha duit cara mereka kula pan aing mereka sia 30 juta alhamdulillah bah ai 30 juta mah aya nu mana sia 30 juta jadi hutang bah Tuh hutang 30 juta. Abah mereka kula 30, kuari jadi hutang 30. Eta lain kabayan sih naon. Tolol, minantu kos kitu tah. Udah menceritakeun kabayan poal eta tokoh parahyangan teh boga kabayan. Sagilek-sagilekna pikasirieun we kabayan. Nah. Kemudian eta nu hiji wajib qada, kemudian wajib fidyah. Nomor kedua buka mata kiri qadain maim kaniyata yati Ramadan akhir Zaid boga qadaaneun tahun kamari boga qadaaneun kemudian Ki Zaid di tahun itu bisa ngodoan kaburu datang deui Ramadan ta nya wajib qada nya wajib fidyah jadi lamun aya jelema zaman baheula di Jakarta ya urang pasar Kemis kan baheula di Jakarta Ramadan teh teu puasa nya teh teu puasa tah sabar tahun 10 tahun kuari ingat aduh aing mun paeh boga qadaaneun qadona mah tetep bae lamun sapoe tetep sapoe mun 10 poe tetep 10 poe ngan eta fidyahna hitung taunna ternyata 10 tahun berarti sapoena 10 liter nyana teu puasa baheula teh sabulan tetep ae qadona mah sabulan mah 30 poe ngan geus 10 tahun sapoena tambah fidyahna 10 liter kali 30 10 kali 30 sabaraha 300 liter tinggal kitu bae lamun tadina puasa nanyana teh geus sababaraha taun mah taloba atuh tinggal kalikeun sabae qadona mah kitu bae lamun 100 bae 100 bae lamun 2 bulan 30 lamun 3 bulan berarti atuh ayeuna mah sabaraha 60 teh 90 ngan sabaraha tahun ternyata 15 tahun ka tukang sapoe nah nyana teh berarti eta 15 liter fidyahna tinggal kitu bae eta mah masyaallah masyaallah hiji nomor kedua wajib qada teu wajib fidyah kamu malih jelema ayan eta mah wajib qada lamun cager teu kudu dipidyahan aya nu wajib fidyah doang teu wajib qada aki-aki mah dipidyahan bae ngan teu wajib qada nya mah deuk qada iraha teh coba cager deui aki-aki tah geung fidyahna ge poe eta bae
poe eta bae geus poe Sabtu datang ka magrib pidah poe Minggu datang ka magrib pidah cenah kiai kumaha mun sabulan bae langsung dipidahan bae yeuh bapak kula mah aki-aki umurna 100 tahun deuk dipidahan bae jadi berarti 30 leteren geus sabulaneun tah ai daek mah masalah ngancan kewajiban sanu nyaho menang 2 poe ai ridho mah lo tadi tuh masalah ngan wajib nama eta bae nu nyanda teu bisa puasa nomor kaopatna lawala teu wajib qada teu wajib fidyah iyalah jelema anu edan mah teu wajib qada teu wajib fidyah gitulah cara-cara puasa. Rukun puasa ayat 3 nomor kahiji niat tipeting deui niatna lailah likulli yaumin fil fardi unggal poe kudu diniatan peuting nu ngaran peuting ti gurub datang ka pajar deuk jam sabaraha bae tah dek jam sabaraha bae dek iraha bae dek keur kumaha bae pokona peuting niat jadi Zaid keur salat isya ingat bahwa isuk Ramadan niat di jero salat aya niat puasa cenah teu khusyuk atuh emang biasa ge teu ieu acak-acakan emangnya nama biasa lagi iya keur carita di jero salat kita ngomong ngadaguan imam nangel ya babacaanana salat isya suratna teh kahfi insyaallah parah amat teh tilok sinari ieu di si imam maca surat kahfi horeng loba jelema asa loba jelema benyana surat tak kitu action lamun eueuh jelema masyaallah kul hudai tah iya jada keur salat isya gadaguan imam lah dari galamun niat ada jero hate ka niat kalau puasa isuk udah baru Ramadan jadi babar niat eta sakadar sah mangsa eutik da nawaitu sauma godan min Ramadan nawaitu as-sauma godan min Ramadan niat kaula as-sauma puasa godan isukan min Ramadan tina bulan Ramadan eta pangsa eutikna akmalna sempurnana nawaitu sauma godin an adai fardhi syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala biasa sakali deui nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala mantak dimatepkeun aya anu ribut gara-gara ramadhani jeung ramadhana datang ka lebaran teu nanya kunaon sih bongan sih ramadhani di ramadhana di cak aing ramadhana itu kunaon masalah kos kitu bae ribut itu masalah tuh urusan maca tuh grammar lah tuh maca make Ramadhani bulan Ramadana bulan Ramadanu lo sia daek mah Ramadan kene eta mah tuh ai riweuh geus bae atuh ulah make baris Ramadan ngeunaheun kan sia Ramadan daun eta Ramadan pan teu dijabaran beusi ribut Ramadan ari cek tukang ngaji batu babari nawaitu lamun ditarkib ku tukang narkib mamun ngaji amil babari nawai fi'il tu mamni do mamara pajadi fa soma jadi mapulna kudrasuna pansabna sona patadil soma modap godim do pun ku dijalamatna kaza an huruf jar ada yang maju ku dijalamatna kaza ada yang modap padi modap pun ku jam zakal padi modap ramadhani ku baru modap pun ku jam zakal ramadhani modap hadhihi modap pun ilaih teu mantak kudu mondok datangeunaheun sia aing ngomong kos kitu pasieun teu mondok mah naon tah sih hese teu mondok mah narkib kos itu ngaranna. Nah, lamun di kulon, lamun di wetan mah ngaranna nyarab. Nah, wae itu pilun wa pailun terus.
sarua narkib ngan disundakeun aing ngarab diarabkeun sia mah Sunda teu bisa Arab teu bisa ye tak teh rugi jelema teu masantren teh rugi batak atuh ulah dimasalahkeun ka mah kos kitu malah urang senyum-senyum bae geus atuh sabodo sia teh mah lamun kieu mah ye nawaitu bongan ribut lah sia Ramadhani jeung Ramadan aing mah ganti mah tuh nawaitu sumagodin an adai perdi Sya'bana habis sama bongan ribut bae tah eta dimasalahkeun lah mata nah Zaid keur salat niat jadi mantas niat keur wiridan niat mantas wiridan mantas salat niat keur wiridan jadi hes cenah kieu ingat beusi kabablasan aing ieu kasubuhan maningan bari nangkarak bae biasana mah maca bismillah 20 hiji ieu mah lain langsung niat ben nawaitu Ramadan ana deui barisan Ramadan halisan lillahi taala Allahu akbar pohon make Allahu akbar segala cak pamajikan pan make Allahu akbar kan aya lillahi taala urang ge salat lillahi taala Allahu akbar wah ieu salaki jadi kieu cak kita ieu ngaji di mana Kak lain ngaji nang pikiran sorangan mantak ge Kak kudu ngaji ulah Allahu akbar